Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Palawargi sadayana tiasa tepang dangu deui sareng emang dina acara mangdongengkeun. Urang mulangkeun katineng ku mangrupi dongeng Sunda anu kapungkur anu ayeuna dicobi didongengkeun deui ku emang. Lalakon anu nuju dipedar teh nyaeta cariyos si Buntung Jago Tutugan karangan Bapak S. Sukandar anu disalin deui nyaeta ku Bun Bunyamin. Palawargi sadayana supados teu nyangkolong ting kana waktosnya mangga urang lajengkeun deui kumaha lalampahan si Buntung saterasna teh. Mangga geura ngedarpong sadayana. Duh usum hujannya palawargi. Mangga urang kawitan wae kaparayun sadayana. Si Buntung Jago Tutugan. Sakedap palawargi satu acan emang neraskeun teh bade aya pamunut emang teh. Mangga di ieu heula di pencet heula tombol subscribe-na subrik supados kamangna langkung semangat ya emang dongengkeunana. Atuh teu hilap haturan heula ka mamah nu di Soreang di Cimanintin sareng sadayana weh keluargi nu di Soreang sadayana, nu di Ciharuman, nu di Nagreg, nu di Tasik, nu di Garut. Terus teu hilap ka anu di Margahayu nyaeta ka Mang Iyeng haturan Mang Iyeng ya Wilujeng Manco Mang Iyeng. Ka Mang Aep anu di Subang Mang Aep. Geura dadapangan ya bari ngadangukeun. Ka Kang De teh, Kang Dede di Sukabumi. Haturan Kang De Wilujeng Manco. Teu hilap ka sadayana we wargi nu di Sukabumi. Kaparayun sadayana. Hanca anu katuna teh dugi ka atuh dina sanggeusna sehat teh Andi teu waka diijinan balik. Sanggeus kitu we nya geus kitu we Aki Musani teh bet jorojoy aya rasanya nu akhirna mah Andi teh digembleng lahir batina di jajelan ilmu panemu jampe pamake katut pangawasa lahiriah anu lain handap-handap tingkatanana. Ku Andi sorangan karasa yen ilmu pangawuruh Aki Musani teh jauh aya di saluhureun pamardaka. Ti heula teh waktu Aki Musani pairing-iring jeung Ki Jantra katut Mad Tasim sanggeus nepi ka tempat Andi digolerkeun rageuyeng wae Andi teh dipayang dibawa ka imah Aki Musani. Lantaran kaayaanana kacidapi kahariwangeun nya Andi teh sina cicing heula rek diubaran. Sedeng Ki Janta jeung Mad Tasim mah sina baralik. Sajeroning digembleng teh Andi ngarasa kaget lantaran aya sababaraha gerak sarta jurus anu sarua jeung anu katarima ku manehna ti pamardaka. Upamana jurus gelap ngampar, ulin madi, katut semu gunting anu ayeuna mah diterapkeunana dina dampal suku sangkan bisa dikombinasikeun jeung jurus walang sungsang anu intisari gerakana aya dina suku. Ngan sanajan kitu Andi teu loba tatanya maneh naras inget kana caritaan pamardaka anu cenah yen ilmu mah lain milik sagolongan. Meureun ieu mah ngan saukur kabenaran
Andi teu wanita tanya sabab dina ngajarkeunana teh Aki Musani estuni ngomong saperluna ngucap saayana. Atuh dina gaul sapopoe oge langka ngobrol anu teu karuhan. Teu munasabah guletna sapopoe teh Andi ukur jeung si Medi we anu cenah incuna Aki Musani. Ari Aki Musani ayana di Tambak Baya teh ceuk keterangan tatanggana mah kira-kira 5 tahunan. Nya 5 tahunan ka tukang, duka ti mana asalna mah saurang oge taya nu nyaho jeung taya anu pirajeuneun tatanya. Pangna kitu teh lantaran Aki Musani mah tara loba ngobrol jeung tatangga, hal eta teh lain harti teu hade dina gaul, da ari kana tutulung mah tara pernah kapiheulaan kuno sejen. Anggi dina hiji peuting Aki Musani ngajak nyarita ka Andi. Harita teh keur dariuk di tengah imah sedang si Medi mah keur lalangiran sisi bilik. Ceuk rasa Aki mah geus cukup hidup ngahiji jeung laki teh Anggi. Ilmu panemu sarta pangabisa Aki teh geus diragragkeun kabeh ka hidup. Aki pupeujuh jalu omat ulah ganya-ganya ngagunyakeun anu matak mateni ari teu perlu-perlu teuing mah. Oge isukan hidup bisa mulang ongkoh karunya kaki jantra deui. Anu sakitunya nya ka hidup teh geuning. Aki Musani nyaritana ancad lair panona teu lepas netep Andi anu keur silaan nekak bari tungkul. Janten enjing mah abdi teh tiasa wangsul Aki. Nya galu tapi nya kitu omat ulah rek uju beria takabur. Dumeh ayeuna hidup geus nyambahan pangabisa. Lantaran sifat itu teh bisa ngadatangkeun kehancuran pikeun diri sorangan Andi. Saperti anu kaguar ku Aki dina salah sahiji pidawuhna Rasulullah anu kieu unggalna. Aya 3 perkara bugi parangi anu bisa ngadatangkeun kabinasaan pikeun manusia teh. Nyaeta saperkara anu ngukuhan kana kakoretanana, anu ngukuhan kana hawa nafsuna, sarta anu ngukuhan kana ujub ria sarta takabur. Kukituna jalu takabur teh katidak pisan dilarangnya ku agama ye. Lantaran bisa ngimbulkeun rasa umaing asa aing pangjagona, aing pangbisana, pangluhurna, sarta rasa aing nu segena anu katidak dibendulna ku pangeran Andi. Urang mah Andi geus sakuduna handap asor ka sasama sarta wajar. Nyaeta ulah ngerasa leutik batan cingir leuwih gede batan gunung. Geus aya ringkelna dina Al-Qur'an oge Andi. Mun teu salah mah dina surat Bani Israel ayat 37. Serat Bani Israel panginten Aki. Ya eta surat Bani Israel. Duh da Aki bagi balelol Andi hampura. Kaharti Andi. Kahartos Aki. Namun kumaha upami aya nu ngahina ka diri urang? Ih, eta mah wajib dilawan. Lamun cicing mah atuh urang teh leuwih leutik batan cingir. Atawa leuwih handap batan kekesed. Nya tindakna mah dina enggoni ngajalanan hirup mah ulah hareup teuing
kudu siger tengah, wani dina bener secara wajar, lain wani anu saperti paribasa tunggul dirarug cacang dirumpak, eta mah kalap ngaranna. Kahartos Aki. Jeung pepeugeur anji dina yang harupan musuh teh, lamun manehna geus tunduk taluk mah omat jalu, ulah nepi ka dibinasa. Sabab lamun urang nepi ka ngabinasa lawan atawa musuh anu geus teu walakaya, komo bari jeung minta ampun mah ngandung harti urang geus ngarumpak papagon agama jalu. Allah subhanahu wa ta'ala oge anu maha sagalanya, dimana aya makhluknya anu dosana salaput silah satangtung gunung, heugeumanyehnya taubat minta dihampura kalawan taubatana sacara taubatan nasuha, nya pasti Allah baris ngahampura, malahan Allah teh katidamikanyaahnya jalu ka makhluk anu taubat minta dihampura sangeusna milampa dosa. Kaharti ani. Kahartos Aki, kahartos. Pamungkas omat anji hijab ulah nepi ka wani ninggalkeun anu 5 waktu, lantaran dimana hijab geus wani ninggalkeun tangtu hijab bakal rugi dunia akhirat jalu. Sumuhun Aki, tangtos baris diestokeun pisan ku abdi. Neda pidoana weh. Ih, eta mah teu kudu dipenca atuh jalu. Doa mah pasti moal kudu dipenca. Aki ridho dunia akhirat sakabeh ilmu anu geus digubrageun ka hijab dipake ngabelaan sarta nanjeurkeun bebeneran. Oge sabaliknya anji, aki teu ridho dunia akhirat gimana hijab nyalah gunakeun eta ilmu pikeun ngalajur nafsu ngumbar amarah. Cek Aki Musani tandes pisan nyaritana. Ieu teh aki teh cananya bener-bener ka hijab teh jalu. Ari padumukan nu sabenerna teh di mana hijab teh jalu? Di Cipancar Aki. Ibu Rama masih araya. Tos teu araya Aki. Abdi mah nunggul pinang teu dulur-dulur acan, teu sanak teu kadang Aki. Tembal Andi bari ngadadak panona ngarasa panas ras ku kaayaan dirina. Ari ki gansa saha? Eta mah anu haat weh ka abdi. Baruk sarua atuh ari kitu mah jeung Aki anji. Aki oge hirup nunggelis. Dupi itu si Medi Aki. Lain incu pribadi. Aki Musani ngomong napeh meh ngaharewas sieun kadenge ku si Medi anu bawa harita teh keur ngimpi. Oh, manawi teh? Sarua we jeung hijab anji. Manehnya teh teu indung teu bapa, teu dulur-dulur acan. Bisi Aki inyit engke ti heula omat mi HP si Medi karunya anji. Dupi Aki bade angkat ka mana kitu? Ih anji, ari ngaranna umur mah gaib jalu. Cek syariat mah moal lila deui Aki kumelenang di alam pawayangan teh. Sumuhun mangga Aki. Sawios si Medi mah ulah janten emutan. Kalaresan abdi oge teu gaduh dulur. Cek Andi bari ngareret ka si Medi anu keur nyegrek tibra.
Mung panginten dina danget ieu mah abdina nuju riweuh Aki. Masih seueur perkara anu kedah dilareskeun. Janten moal waka tiasa kacanak si Medi teh. Cek Andi bari luktung ku laras kana nasib diri anu nepi ka ngalaman rentas harapan. Nyahu atuh nantilanan ulah waka ayeuna keun we si Medi mah ulah waka dibawa atuh Aki jadi keung lamun bisa mah hidup we atuh cicing di dieu ari nyata-nyata di Cipanca geus teu taya sanak baraya mah. Kitu sae atuh Aki. Namun dina danget ieu mah abdi masih kedah ngabereskeun sababaraha soalan. Cek Andi. Ngan inget wae jalu lamun sakiranya nyaon anu rek disanghareupan teh samata-mata pikeun muaskeun nafsu leuwih hade ulah anjing. Teu pisan-pisan Aki, abdi teu aya niat kanggo ngalanjur nafsu ngumbar amarah. Namung ieu mah aya patula patalina sareng cukang lantaran pupusna pun bapak sarta buntungna panangan abdi Aki. Oge deui abdi sejak mereskeun hiji jalma anu tos ngahina martabat hiji istri. Cek Andi bari saterusna mah ngabarabat nyaritakeun sakabeh pasoalan anu ayeuna keur disanghareupan. Baruk nya hade atuh ai kitu mah ngan omat sing inget kanya papatah Aki anu tadi nya eta lamun musuh geus taluk mah ulah dibinasa titik teu make koma anjing. Sumuhun tangtos ku abdi diestokeun pisan Aki. Kejagoan heula sakejeung jalu. Cek Aki Musani bari kuniang cengkat muru ka pangkengna. Teu lila geus ngurunyung deui bari mawa haur koneng panjangna kira-kira satengah depa maningakeun sang sigana umurna geus aya puluhan taun. Jeung ieu jalu lumayan Aki teh boga pikeun pibekleun hidup. Tah ieu anji tampangan sok sanajan bener sifatnya ngan saukur haur koneng tapi ieu teh bisa nandingan pakarang sanajan sakumaha ampuhnya oge eta pakarang lawan. Insya Allah haur koneng ieu moal nepi ka boboleh anji. Aduh, rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan Aki. Ku jalan ilmu panemu oge abdi teh tos kalintang bingahna. Ayeuna deui diwuh ku maparin jimat. Alhamdulillah Aki. Kumaha abdi kedah mulang tarimana. Aki mah teu hayang dipulang tarima anjing. Ngan omat si Medi ku hidup teh kudu di aku dulur lahir batin. Ngadadak panon Aki Musani murubut waktu manehna nyebut ngaran si Medi. Insya Allah Aki, ongkoh abdi oge nunggelis. Andi teu bisa kebat nyaritana kasurung kunu ngagenok dina tikoro mangrupa piceurikeun anu teu bisa ditahan-tahan deui. Gep kana tak-tak si Medi anu harita cicing gigireunana terus sirah si Medi dirangkul kana dadana. Medi, yap, timimiti poe ieu Medi teh geus jadi adik Kang Ani. Urang hirup babarengan sapapait sama manis nepi ka diurugan taneuh beureum Medi. Berbei cipanon Andi geus teu bisa ditahan deui murubut ngecak maseuhan sirah si Medi. Ngadadak kaayaan teh pinuh ku pamandangan anu matak nyeredet kana hate. Syukur jalu incu Aki ayeuna mah nyamahan jadi duaan. Sok atuh geura ampih-ampih we ayeuna mah
bisi isukan kaberangan ngan wayana si Medi maulah waka dibawa lantaran si Medi teh tinggal satahap deui ngasakeun jurus comot dage nya bisi hidup nyobaan kumaha hebatna jurus comot dage mah sok we lamun aya kasempetan jajal tah si Medi. Hihihihihi. Aki Musani bari netep si Medi anu harita katempona siga anu alum pedah poe isuk rek papisah jeung Andi. Palawargi sadayana puguh oge Andi teh geus teu kuat ku pitunuheun sarta ku emosi piceurikeun anu terus nyurungkuy. Andi teu nanduk jeung wae nangtung nyamperkeun si Medi anu keur nangkuban. Bari jeung ceurik kadenge inghakna sanajan teu pati tarik memeh ngagoledag teh haur koneng disarandekeun heula dina siraheun teu ujug-ujug grep peureum lelembutana kalahkah ngalayang ku malayang kalembur Cipancar breh kabireungeuh nyi euis keur direndengkeun jeung Husen breh deui beungeut jang dana katempona meuni baketut haseum tayak siruaneun daun les eta leungit breh rupanya Tarsiah keur carinakdak bari ngusap-ngusap beteungna nu kabireungeuh dina impenganana meuni geus mendeang kawas anu sabroleun. Reup Andi peureum bareng jeung ngilesna gambarannya Tarsiah berebeu Cipanonna kabijilkeun ku ngalingkupna biwir panon terus nyurudut ka handap mapai handapeun ceuli anu muarana maseuhan kana anggal. Palawargi sadayana ayeuna urang nyaritakeun karna anu sanggeus mangpret ditambak baya teh manehna anjog ka Gunung Kancing terus bae caricing di dinya saheulaanan mah reureuh teu waniun terus ka Gajah Ngambung ngarasa curiga bisi terus diobrot ku aki-aki nu sakitu hebatna lantaran lamun didengekeun ucap-ucapanana tangtu Andi teh ditulungan ku manehanana teu mustahil lamun nepi ka bisa ditulungan teh pasti langsung ngobrot ka Gajah Ngambung dibarengan ku aki-aki anu ku manehna geus dipika gigis. Memang bener turupan karna teh sajungna ti tambak baya teh Andi langsung ka Gajah Ngambung kadua Ki Jantra madtasimah teu milu anjog kanu diseja puguh we eueuh sasaha saterusna Andi ngambah ka Cisaat anu maksudna rek tuluy ka panenjoan ngarasa geus sono ka Aki Surdi sarta si Ruyuk anu harita dipihapekeun di imahna nyimpang heula ka Cisaat bisi we si Jaka teh keur megod di Nyi Enoh anak Ardasim tapi kabuktian di dinya oge si Jaka teh eueuh geus karuhan kitu mah tuluy muru panenjoan teu sumpang-simpang deui puguh we anu dipanenjoan teh ngarasa bunga utamana mah Aki Surdi jeung Nini Uti si Ruyuk mah komo barang ningali dununganana datang teh teu eureun ngagalaprakan bari disada sono maneh teh Ruyuk cek Andi bari muka panto kurung kakara panto ngab oge si Ruyuk geus nelenden sarta clek bae eunteup dina tak-tak bari ngakelik minangka ngabageakeun kadunungan. Satu oge boga kasonyo atuh Andi nu matak ari inji teh ulah sok ngampang atuh. Aki Surdi satengah ngawaweleh. Sumuhun hapunten wae Aki sanes teu emut nanging kumaha geuning seueur pisan sesekelan pisan hapunten we parantos tamelar Andi teh tembal Andi dinyanyaonya Andi ai Aki mah jenengan eta watir ku Aki Uja geus minyang ka dieu tapi hidup can aya keneh terus balik deui ka Tanggulun. Aduh hawatos teuing atuh Aki bade dibujeng wae atuh ka ditu ka Tanggulun. Andi ngebrehkeun maksudna
Nya kewai atuh geus. Ongkonya aki teh masih sono ieu teh yo. Ih. Keun ulah waka udah ijer ayeuna mah. Sumuhun, maksudna oge moal waka ayeuna aki. Sawios enjing pageto manawi wae aki udah aya sumping ka dieu atuhnya. Ya hade atuh lantaran aki oge minjang ipat-ipatan sangkan aki udah minjang ka dieu supaya hidup lila di dieu. Aki Surdi bener-bener siga nu embung ditinggalkeun deui ku Andi. Palawargi sadayana kawasna bae kahayangna Aki Surdi teh kabiruyungan ku milikna da teu kungsi lila torojol pamardaka. Memang pikeun pamardaka mah lain ngahaja-haja teuing rek nepungan Andi. Puguh geus karepna bae nepungan nu jadi lanceuk anu geus sakitu rarempona. Gok jeung Andi teh lain deui bungahna atuh Andi dina ngobrolna teh teu nyabit-nyabit perkara pangalamanana di Tambak Baya ngeunaan patalak jeung si Jakalara mah teu matak jadi soal. Ngan anu diragangan teh eta tina perkara manehna anu guguru deui ka Aki Musani. Bisi aya matakna anu teu geunah ka pamardaka, guruna anu munggaran. Malah haur koneng jeung pecutna Bahrawi anu ayeuna geus aya dina leungeunna oge ku manehna ngahaja disumputkeun, dibeulitkeun kana cangkengna, sok sieun pamardaka tatanya anu papanjangan. Maksudna tadi mah Andi teh moal waka ka mana-mana rek reureuh heula we sabulan mah. Ngan Ki Jantra geus kumejot hayang geura papanggih jeung anak pamajikanana, pepeurieun ka Ciaro mah geus tara dilongokan. Nya hiji poe mah Arinit jeung Ki Jantra katilu siruyuk sakali ieu mah ngaliwat ka Pasir Banteng lantaran aya maksud rek nepungan Madtasim di Kadungora. Terus ka Tambak Baya nepungan deui Aki Musani, tidinya mah langsung kalemur hujung, jadi teu kudu ka Cipancar heula. Hoream ku kituna mah ongko-ongko harita teh geus nyieun riributan. Harita teh samemehna indit ka hujung torojol Adria nu ngahaja datang ka panenyoan. Darak-dak wae manehna teh nyaritakeun kaayaan Nyi Euis ayeuna. Piraku Baya? Apanan ayeuna mah Nyi Euis teh tos kapimilik batur? Nah bet masih emut keneh ka abdi. Jangan nikah oge kapaksa eta mah. Ari emutanana mah tetep we ka Jang Ani. Ayeuna mah Nyi Euis teh ibarat pepelakan anu tara kaceboran. Sanaos kitu Pak, tetep we teu sae nukang nonggong ka caroge teh. Allah kalintang benduna ka bojo anu beungeut nying hareup ati mungkir ka caroge teh. Engke mah moal panginten ari tos senang mah moal emutkeun ka abdi anu sasatna jalma munjang-munjung teu puguh hulu buntut. Cek Andi pok-pokanana siga nu megateun raratan. Lahirna kitu soteh tapi ari batin mah naon anu dicaritakeun ku Adria teh ngorehkeun deui tatu hatena pating sareset ngaraheutan deui hatena. Teu kitu Jang Ani. Eta mah emutan ujang we panginten. Cekap Pak ya, ayeuna mah sebatkeun wae naon kaprayogianana Nyi Euis teh. Kieu Jang Ani, anjeunna teh bade dicanak ngalih ku carogena ka leles. Tapi satu acan teh hoyong penak heula sauna teh sareng Jang Ani. Saelol wae cenah. Oh kitu, wartoskeun we moal tiasa kitu. Teu sae deui mendakan istri anu tos kagungan caroge. Allah teu misuka kanu kitu teh. Hawatos atuh Jang Ani. Har, sanes hawatos anu kitu mah Pak ya. Tapi ngagebruskeun komo deui upami Pak Haji atanapi Jang Husein uningaeun mah. Bisa kumahaeun atuh. Sareng kumaha engke pandangan tatangga. Dar majar abdi ngaromeoh. Muhun ngaromeoh pamajikan batur. Cekap wartoskeun we teu papenak kitu. Oh, muhun atuh sae atuh upami kitu mah Jang Ani.
Bapak badai permios atuh bilih ka bujang wengi teuing ieu teh sareng ieu teh teu wawartos heula deui ka Pak Haji bilih milarian. Mangga paya mangga. Andi nemalan pondok sedengkeun hatena mah ngarasa nyeredet oge mireungeuh adia anu mentingkeun datang. Ku kituna mah meureun memang bener Nyi Euis teh miharep papanggih jeung manehna. Tapi Andi tigin kana pamadeganana moal ieu ngarempak papagon agama. Sabab ayeuna Nyi Euis teh geus lain-lainna deui pikeun manehna. Sanajan bener nikahna ka Husein teh sasatna dipaksa direremokeun, Andi geus gilig dina hatena rek ngubur sagala hal anu aya patula patalina jeung Nyi Euis. Teu kacaturkeun di jalana harita Andi geus nepi ka lemur hujung. Dina panggihna deui jeung Nyi Tarsiah anu ayeuna mah geus tembong sidik beteungna anu meleuneu teu bisa dibunikeun. Peutingna Andi cicing di luar handapeun tangkal sawo dibaturan ku si Ruyuk. Salila-lila ukur ngajentul bari pikiranana mah kumalayang ka mangsa ka tukang. Inget meuni imet dipapai ti mimiti panggih jeung Nyi Euis, sagala kaendahan anu harita pernah kaalaman kiwari ukur ngaguratkeun raheut dina hate anu moal bisa diubaran. Euis, sanajan nepi ka dirurugan taneuh beureum, katresna sinareng kanyaah Kang Andi moal laas nung. Gambaran deui salira anu salawasna ngancik dina figura hate Kang Andi moal bisa dipupus. Ieu takdir anu parantos dikotretkeun ti azalina anu kudu ditampi ku urang. Andi ngagerendengna teh siga anu bari ngajak ngobrol ka si Ruyuk anu harita keur cineten dina tak-takna. Ret kana panto imah anu melenge Andi ngarasa kaget lantaran sidik tadi teh dipeuneutan. Jung manehna cengkat maksudna rek papariksa. Baranggok kagolodog ka sampak Nyi Tarsiah keur diuk. Geningan itar, nah teu acan kulem. Teu acan Kang Andi, ari Kang Andi ti manten kitu. Ti pengker niis handapeun tangkal sawo. Bari nyarios sareng si Ruyuk. Geningan Nyi Itar terang. Rai banget Andi karasa panas sok sieun we Nyi Tarsiah ngadenge kana naon anu tadi kumanehna digerendengkeun. Memang ti tadi teh Andi ngagerendengan sorangan. Gegerendengan sorangan, heueuh sorangan we sanajan nya harita ngomongna teh dibaturan ku si Ruyuk. Kaleresan we tadi waktos naroskeun ka Abah. Kang Ani saurna nuju di luar. Cek Nyi Tarsiah bari ngome tungtung kabaya siga nu keur neuntremkeun hate. Atuh, kadangu nya sagala gerendengna Kang Andi. Andi anu sasatna harita teh keur ngalilindek Nyi Tarsiah rada reuwas oge. Sieun ngabalukarkeun akibat anu teu hade. Sok sanajan manehna teh lain rek ngubaran hate dina ngebrehkeun eusi hatena anu ti heula pernah ditepikeun. Lamun ti beurang mah tangtu bakal atra euceuy beungeutna lantaran sagala ucapanana kadenge ku Nyi Tarsiah. Atuh Andi dina ngebrehkeun eusi hate ka Nyi Tarsiah teh lain keuna ku paribasa nyeri kudu ku awewe mah kudu ku diubaran deui ku awewe lain kitu. Ieu mah samata-mata ku rasa kanyaahna dumeh Nyi Tarsiah nepi ka ngalaman nasib anu sakitu pikasediheunana. Sunuhun kamari teh aya Pak Iya Kang Andi ka dieu. Saurna mah dipiwarang ku Nyi Euis. Aya peryogi saurna. Nyi Tarsiah kalah kang nyalenggorkeun. Muhun kalersan kamari sateu acan mios ka dieu teh tepang heula di Panenyoan. Sayeuna mah tepangan heula atuh Kang Andi ka Cipancar. Nah kumaha kitu? Muhun kapan kamari saur Pak Iya. Anjeunna ka dieu teh dipiwarang ku Nyi Euis. Saurna mah Nyi Euis teh hoyong papenak heula saurna teh. Sateu acan anjeunna dicanda kaleles.
Itar mah mau ninggal lahiriana gening teu ngemutkeun kana mamalana. Asal panger we atuh Kang Andi. Sanos kitu Kang Andi mah moal gawok nadunan Itar. Gening sapertos anu tahan harga Kang Andi mah. Sanes tahan harga Itar, upami kenging disebatkeun oge tahan gogoda. Margi ieu teh mangrupi hiji rencana gogoda anu balukarna bakal ngaibkeun diri Kang Andi. Pira kadar mung tepang hungkul atuh. Mendakan istri anu tos kapimilik batur bari ku cara teu wajar Itar. Tangtos hal ieu teh baris kenging bebendon ti pangeran. Lantaran dina pendakna oge pasti bakal paduduaan. Andi nyaritana pinuh ku kapastian. Sapertos anu bade luluasan Kang Andi mah. Teu bade luluasan kumaha Itar. Ayeuna Kang Andi tos teu benten sareng tangkal anu ngarang-rangan, teu aya daunan. Upami kekeh Kang Andi ngagugu nafsu, teu benten we sareng anjing ngagogogan kalong. Dijawab kitu mah jep wae nyetar siah teu ngomong deui, ukur tungkul bari ngome tungtung samak, bari lalembutana mah kumalayang. Ngilik-ngilik tapak lacak nu geus lawas kaliwat teu kabawa nyurung kuina waktu. Tapi tetep pageuh maneh lengket masket dina hate. Nu mangsa ayeuna ukur mangrupa gambaran nu moal musnah sapanjang bisa ngarenghap keneh gumelar di alam pawayangan. Brai-brai ku nyetar siah kabayang dina implengana mangsa patepung anu munggaran jeung Andi. Harita teh keur ngaheureuyan manuk di kebon, disambung ku kajadian-kajadian anu matak ngawal garisna dina hate. Komo waktu paduduaan di situ cangkuang, mun dirarasakeun ayeuna mah asa jajauheun manehna kudu ngalaman nasib nu kurang-kurang mah matak mondokeun pangharepan. Ras deui kana omongan Andi akhir-akhir ieu galindengna kana ceuli teu beda ti cikahuripan anu nyegerkeun sakujur badan. Teu beda jeung nu dibere cai nalika halab-hab lantaran katiga nu entak-entakan. Tapi ku manehna oge geus kasawang kitu petana Andi teh pikeun ngajaga supaya tangkal ulah nepi ka ngarang-rangan memeh usum. Anu ngandung harti ieu teh mangrupa pangorbanan Andi anu kacida beratna. Lantaran ari jejeroan mah Andi oge teu beda jeung manehna. Ieu sababna manehna teu daek narima waktu Andi ngebrehkeun eusi hatena. Atuh Andi mireungeuh nyetar siah jempe teh manehna ukur ngabetem. Aya eta oge teretet hatena rek medalkeun deui eusi hate anu pernah diebrehkeun ti heula. Tapi sanggeus dipikir deui asa kurang merenah. Keur mah geus peuting jeung sieun kadengeun ku Ki Jantra katut mah ijah. Ku kituna Andi jadi murang ka deui. Nu antukna mah itu ieu ngabaretem bangun geus beak picaritaeun. Mangsana nyetar siah ngeloyong ka pangkengna itu ieu teu ngaluarkeun deui ucapan sakecap oge ukur digalindengkeun dina hate sewang-sewang. Palawargi sadayana, aduh emang teh yeuh bade nyungkeun di hapunten we raehna naskahna ieu teh ka teu aya sapalih janten ngagajok kanu sababaraha lamar ieu teh nya. Mungku emang bade dicarioskeun garis besarna we nya. Dina hiji waktos teh Andi sareng Wijana teh kungsi patelak deui. Marga lantaran nama si Ruyuk anu tatu. Mung Andi teterang si Ruyuk tatu teh naha kasalahan saha gitu. Sasalahan namanya eta si Ruyuk miheulaan narajang ka Wijana sareng ka Widarma katut ka Pamajid. Teras ku Pamajid teh di naon kitu ditampiling asana mah. Duh, mang nyarioskeun garis besarna we nya terang gitu da ai bade ngarang kumaha. Bilih ngacabrut. Teras kapena ku Andi si Ruyuk nuju
ieu teh tatu teh nya Andi nafsu narajang ka Wijana nya ieu deui Jojo patutunggalan deui sareng Wijana. Wijana ngaluarkeun haur koneng Wijana ngaluarkeun ruyung kawung, Andi ngaluarkeun haur koneng. Dugi ka haur koneng sareng ruyung kawung diadu teh nepga merek plek ruyung kawung teu kiateun eta ku haur koneng teh. Tah ku pamajid bade dipisah Andi sareng Wijana teh ngagajleng pamajid. Teu kungsi lila aya pamardaka anu ngagajleng oge sami nya anu maksudna nyata bade ngabantosan Andi. Baranggok pamardaka sareng pamajid ai teh saperguruan geuningan pamajid sareng pamardaka teh rai raka saperguruan. Janten teh cios eta bade tarungna teh kadon siri rangkul sili taros siri rangkul. Duh ieu teh aya naskahna mang teh lah duka ka mana ieu teh ngagajlok. Teras pamardaka sareng pamajid oge rada heraneun ninggal Andi gaduh haur koneng teh nya ku Andi dicarioskeun kitu cenah teh guguru ti Aki Musani. Nya pamardaka sareng pamajid teh ruaseun ngadangu Aki Musani teh sing horeng Aki Musani teh nyata guruna pamardaka sareng pamajid. Atuh kacida baru ngaheunana pamajid sareng pamardaka teh bakal tiasa tepung deui sareng anu janten guruna. Tah kitu sareng deui Andi teh sareng Wijana ayeuna mah janten sobat dalit, janten akur gitu atos silih hapunten. Puntennya aduh palawargi ieu teu aya tas kitu garis besar nama. Mangga urang lajengkeun deui. Dulur di Majalaya anu parantos ngajejeran raja katanya. Ceuk saha we aki-aki anu geus katempona koropoh sakalian manggihan hahalang di jajalaneun tara ieu nyimpang malibir tapi belesat bae di luncatan koleangna awak teu beda jeung kalakai katabak angin. Atuh dina celekna deui kana taneuh tara ieu kadenge sora, atuh dina nunggalna kana taneuh bayedug anu timbul ukur kebulna wungkul. Pikeun anu geus wawuh mah taya lian ti pamajid. Di Cicapar mah taya nu nyangka sobat dalitna gumilar, panyangkana mah dulur kapi-kapi ka rerehan ti Aki Salhapi. Harita teh pamajid kalawan dibaturan ku Wijana jeung Widarma, arinditna ti Cicapar teh rek nedunan janji rek nepungan nu jadi guruna nyaeta Aki Musani anu ayeuna geus kabuktian dumukna di Tambak Baya. Ku hayang geura nepi ka panenjoan lumakuna teh kacida rurusuhan, lempangna teu bisa katuturkeun ku barudak ngora anu ngariclik ti babaranting tukangeunana. Aki, waktu sareng Aki Musani teh nuju di mana Ki? Wijana nanya bari renghap ranyug. Di Cirebon pasisian, jelas nama di kampung Trusmi Jangjana. Dupi Aki oge sami ti ditu. Di ditu Aki oge ngan Aki mah terus bubuara di Cibalieur nuturkeun pamajikan. Ngan saenggeus anjeunna mihulaan mulih ka alam kalanggengan, nya Aki teh jadi nu ngeulis. Mimiti ditinggalkeun ku indung budak, teu lila ku budak. Nungan hiji-hijina oge ponok umurna deui sasatna, nya saterusna Aki teh milu we ka abah hideep. Bari ngobrol mah rada lumayan lempangna pamajid ngenoran. Gening waktos tepang sareng Aki Uda, anjeunna teh nyebat ka Aki teh suangsa. Wijana tetelepek. Nya eta mah ngaran Aki keur ngora. Disebut pamajid teh baheula kudu jadi anak, cek pamajid bari semu ngahuleng.
dipake ngobrol mah teu karasa nyaho-nyaho geus anyog we kapanenyoan kabeneran pamardaka aya keneh ngahaja can mulang ka Tanggulun lantaran rek init babarengan ka Tambak Baya. Alusna teh rongheap Andi jeung Ki Jantra nu kakara datang memang geus dipasinikeun yen poe eta bakal mokprok di panenyoan. Atuh di imah Aki Surdi teh jadi haneuteun Pamardaka jeung Pamajid ngobrolna teu sirikna mani moho nembongkeun ka sono dieuyeub-euyeub ku Ki Jantra, Ki Jatma, Kemed sarta si Bopeng anu ngahaja narepungan tukang es. Palawargi hapuntennya waktosna parantos teu nyekapan cag heulanya ulah teunun heula dihaneulem hieum tuna dihanyuang siang paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang disamper deui. Mung sakitu anu tiasa disangakeun ti Emang. Ampun para nu kasuhun waninggalih nu dipamri hampura anu diteda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag permios.